Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu, alhamdulillah tiasa tepang dangu deui sareng simkuring Encing Adnan salaku tukang ngadongeng dina ieu gelaran dongeng Sunda Mang Sobri anu nincak kana bagian ka-21. Nanging sate acana urang ngawitan simkuring ngahaturkeun nuhun ka para mitra kaum dangu anu kantos subscribe, like, sareng komen, oge malihan kantos kersa ngabagikeun ieu dongeng rekan enggal simkuring dina judul Mang Sobri para mitra. Anu pamugi Allah Subhanahu wa taala tiasa ngawales kana sadaya kasayanana sareng oge teu kirang-kirang nyuhun dihapunten kangge simkuring manawi kirang merenah dina mawakeun kana ieu dongeng. Sok paribasana loba undak usuk bahasa anu teu acan leres atanapi sok aya oge nyebatkeun kasamianana boh dina ngaran, tempat, gelar, sareng sajabina. Numawi da ieu mah ngan saukur carita fiksi etang-etang hiburan kangge maturan sepi dina wayahan urang sarerea istirahat. Yaku kituna supados tong nyangkolong teuing kana waktos mangga urang kawitan wae ieu dongeng teh kalawan jejer cariosna Mang Sobri dina bagean ka-21. Wilujeng ngadangukeun. Yu ah. Para mitra kaum dangu, sakedik urang ngulaskeun kocap panyambung carita kamari para mitra. Harita Mang Sobri tos ngiuh di gubuk butut. Sok sanaos pada balocor pamikirna hatur lumayan dina ngabantu ngareureuhkeun katepuguhan jalan para mitra. Harita mah jagat ge, da geus kaasup sandikalaan magrib, panon poe geus cumedep leungit ngahibarna. Istuning poek mongklek jeung ramena cihujan turun. Mang Sobri ku ngadadak ngaluarkeun batu nu beureum para mitra. Niat rek ngundang ka si tuyul bakal nuntut ku saparan-paran kana gawena anu geus nyilakakeun ka awakna. Tuluy batu teh diusap 3 kalieun sapertos biasa tur diundang ku Mang Sobri supados hadir. Kasaku makhluk anu ngancik dina ieu batu hadir silaing. Ngadadak sagi tergubuk teh caang ku sorotna batu para mitra. Kaayaan sapertos nu aya lampu patromak nu nyaangan, Mang Sobri kaget teu kapalang sabab teu biasana hawa batu ngaluarkeun cahya nu samodel kitu. Ieu cahya kuat serab kieu geuning. Istuning bray caang papadangan wulan padang pandang anu katutur ku wujudna hiji makhluk putri ti bangsa siluman. Anu geulis kawanti-wanti, biwirna tipis jeung beureum jambe. Panonna gumayu ayu saibarat damar kanginan, kulitna selir koneng cangkang cau, rambutna panjang katutup mahkota emas nu padang berangking kilapan. Awakna gembleng sampurna geulisna teu katandingan anu katutup ku baju karaton nu endahna kabina-bina para mitra. Saha ari didinya? Ujug-ujug aya dihareupeun kula. Hendak kula mah nyambat hadir ka si Gatrit, makhluk tuyul anu kantos nyieun kula cilaka dina ayeuna. Tarosna bari teu kiceup neuteup kasimaan ka eta putri harita Mang Sobri para mitra. Anu nembe saumur hirupna ningal wanoja nu geulisna teu katandingan ku ayana wanoja dunya. Simkuring teh Dewi Anting rengganis
Salaku makhluk nu salami ieu dibabawa ku salira. Waler si putri ka Mang Sobri. Bari mesem pinuh ku geulis harita teh para mitra. Nu matak janten gogoda kuat ka Mang Sobri dina ningalina kagelisan si eta putri. Nanging Mang Sobri geh masih sadar sanaos geulis da eta mah ti bangsa sejen, hartosna lain sajenis ti bangsa manusia. Dewi Anting Rengganis, salaku makhluk nu salami ieu kurang dibawa. Kela teka harti ieu teh. Naon maksudna? Da kuring mah ukur mawa tuyul ngaranna ge si Gacrit. Anu ditulungan basa manehna di poro ku bala dia tamtama ti bangsana di alas pulang. Ari bieu anjeun nyebatkeun yen bahwa anjeun teh makhluk anu salami ieu ku dewek dibawa. Kumaha maksudna ieu teh? Mang Sobri ku leuwih teu ngarti para mitra. Asa diasupan ku pola tebakan soal saperkawis ngundangna ka si tuyul, malah nu datang putri ti bangsa siluman bari ngakon tos salami ieu dibabawa ku Mang Sobri. Tuyul anu salami ieu dikenal ku salira teh asli nama Sim Kuring. Sim Kuring teh kahukum ku benduna Pangeran Wiraboma salaku raja anu durjana, nanging sakti mandraguna ti karajaan gempuran. Margi tiasana kuring dihukum jeung dikutuk teh pedah kuring nampik kana panglamarna Wiraboma anu bade ngajadikeun kuring garwa ka 20 genepna. Atuh kerajaan kuring anu ngawasaan sagara kaler di Laut Rengganis teh dijajah ku kerajaan anjeuna. Rakyat Sim Kuring digulung jeung dikawasaan bari saking kusaktina eta Raja Wiraboma teh. Nya kuring dikutuk 321 tahun. Janten makhluk anu goreng patut, anu bujeng dipikaresep ku manusia, ku bangsa siluman jeung dedemit sabangsana oge pada geuleuheun ka diri kuring. Nanging ieu kutukan teh anging bakal tiasa udar pami aya ti golongan manusia anu jujur sifatna jeung ikhlas pribadina kangge nulungan kaula. Kubari teu gampang jengkel dina diujina ku kula tina cocoba sapertos perkawis anu sanyana anu nuju katumibaan ka diri salira. Pangpangna Sim Kuring tiasa udar tina kutukan di ayeuna teh anu nincak tina patan 100 tahun jejeg. Nya pedah salira dina kengingna kacilakaan masih kene satia mamawa kula. Sok paripaosna anu kedahna salira miceun kaula sabrang-brongna atanapi ninggalkeun kaula anu teu guna, nanging salira kersa mawa kula nepi di ieu tempat. Hatur nuhun Kang Sobri. Salira istuning tanggung waler kula pikeun ka hareupna. Naon wae sagala anu dipikahoyong salami-lamina, atanapi salami ieu istuning kula tanggung jawab saparan-paran. Tembalna Dewi Anting Rengganis para mitra dina ngajelaskeun salaratanana tiasa ngawujud di hareupeun Mang Sobri. Atuh Mang Sobri ge harita ngartoseun kana naon anu kantos dijelaskeunana. Nu istuning dina katunggaraan hate anjeuna kiwari asa aya kembang ubar pupuh kapeuri. Upami kitu maka hartos ku kuring. Sareng kedah saha ieu teh kuring nyebatna. Jeung naon tanggung jawabna pikeun kuring anu kantos dijieun cilaka kieu ku anjeun. Sabab kuring kapalang tunggara. Harga diri asa diwawejet ku mitoha beak bersih di tendog, ditendang, diciduhan. Sok ngerasa ieu hate asa ditotog kulinggis nu nyerina ka bina-bina pedah kuring teh miskin. Janten jelema miskin kawa Sim Kuring teh peurih. Komo bari kudu ngalaman hirup anu sakieu paitna. Mitoha teu pisan aya hadena ngadua keur diri kuring. Malah sawalehna seneng mun nyana paribasana kuring maot. Kumaha ieu teh jalan kaluarna pikeun kula ayeuna geuning. Mang Sobri ku cobi ngedalkeun panungtut tanggung jawabna ka Dewi Anting Rengganis para mitra anu rumaos kantos nyieun sagala rupina nepi ka hancur dina ayana. Sumuhun
pribados tanggung jawab karena segala rupi hal anu kantos janten kamusibahan pikeun kakang. Sareng telangkung manawi kakang bade kersa nyebat putri atanapi Dewi Anting Rengganis oge mangga kakang. Sim kuring nampi sareng terang sadaya naon anu kaalaman ku kakang. Bujeng pilampahan anu kamari sanaos ti saprakna kakang pangantenan sareng garwa akang oge kuring terang sadayana. Nu tangtos terang nasa model kieu mah da ukur cukup keahlianana bangsa kami. Sareng ari kuring teh ti bangsa siluman kakang anu matakna tiasa gawe kanyataan oge kangge manusia anu muja jeung sajabina ka bangsa dewek. Nanging dina dangeut ieu sim kuring palai ngajukeun syarat nu utami supados tiasa kuring ngabantu kana kapeurih salira Kang Sobri. Dewi Anting Rengganis ngawaler jeung mungkas dina cara bade nulungan ka Mang Sobri, tapi ku aya syarat nu kedah dilakonan ku Mang Sobri para mitra. Naon bieu teh? Aya syarat lain pan aya bahasa antawis anjeun jeung urang. Bahasa anjeun masih jadi keneh tuyul ngocapkeun moal bade nungtut jeung nyusahkeun ka dewek komo nepi kedah ngacumponan syarat. Nah geuning ayeuna kudu diwulak-walik kieu atuh. Tembal Mang Sobri ka Dewi Anting Rengganis anu cobi ngabedah sakawitna perjanjian jeung dirina para mitra. Mukakeun sadaya rasa kagetna dupi ku ngadangu kedah ayana syarat. Sumuhun kakak, dupi syarat teh ayeuna mah kedah aya. Da kuring tos lain wujudna teu kawas kamari. Mun kamari kuring teh masih ngawujud tuyul, tapi pan ayeuna mah kuring ge geus ganti rupa ku jirim anu saleresna. Waler si Dewi ka Mang Sobri para mitra. Bari ngiris dupi hal perkawis perjanjian jeung dirina basa kamari anu masih ngawujud tuyul. Nyaku lantaran Mang Sobri dina kaayaan hate anu kaheap-heap panas ku nafsu, nu ngalaman beak bersihna dihina, dijejak jeung diciduhan nepi ka nyeri hate teu kapalang pisan ku Masarbini. Pamikirna sanajan syarat teh paribasana bakal nandasakeun dirina sorangan, keukeuh bakal diturutan nu istuning asal tiasa ngawales kana eta rasa kanyeri anu geus diruksak ku Masarbini. Dupi mun tiasa terang. Naon rupi hal syaratna anu kedah dilakonan ku kula. Asal kula tiasa ngawales kana sadaya kanyeri hate kula kami toha. Anu banget nyeri kana ieu hate. Sabab kuring teh masih keneh kabayang cara anjeunna nuju nandasakeun kula nepi ka nyiduhan. Janten leumpang asa ngalang layung dendem kuring teh. Mun keur diuk asa katotog nyeri ku linggis. Mun sare ka impi-impi ku kocapna nu banget teu asa siga manusia. Kukitu nadu pisok sanaos ieu syarat istuning bakal ngalapurkeun ka jasad kuring ge. Kuring mah siap. Yakin bakal ngalakonan asa laksana pangwalas kuring ka manehna. Kocap Mang Sobri bari ngadepan ka geulisanana eta putri. Sakapeung si putri ge diuk ngabedegangkeun bagian dadana anu samaklumna keur saha wae paribasana nu nempo bakal kataji kagoda syahwat nu kabina-bina. Sanes ku jora ngagambarkeun ieu dongeng ananging saking ku banget ngagodana jeung geulisna ieu putri Dewi Anting Rengganis digambarkeunana para mitra. Nah kuring teh salah dangueun kitu kakang. Yen istuning kakang teh bakal nyumpona. Kana naon oge rupi hal syaratna anu kedah dilakonan kangge supados tiasa ngawales kanyerina kakang. Tembal kunaros deui kayakinan Mang Sobri harita teh Dewi Anting Rengganis para mitra. Bariku saling neuteup dina kayaanana anu kacaangan ku hibar sorotna cahya tina eta putri nu geulis lir widadari. Sumuhun Dewi. Naon anu didangu ku anjeun teh sanes lewatan kecap ti bibir batur atawa bangkong nu digalengan. Ananging dewek salaku Sobri jenenganana anu ngocapkeun ku sanyanyana jeung sayakin-yakina istuning sanggup dewek bakal ngalakonan syarat asal tiasa ngawales kana kanyeri kuring
Mang Sobri ku nembal enggal ku negeskeun istuning yakin hatena nyanggupan kana sagala rupi syarat anu bakal diparentahkeun ka dirina para mitra. Sok sanaos paribasan angkena akang bakal tunggara hirup anu langkung peurih ti ayeuna Kang. Sumuhun Dewi. Asal kuring tiasa ngawales nepi ka anjeunna anu kantos nyieun ka nyeri ka dewek teh sujud jeung edan ku menta pangampurana kula. Sabab anjeunna geus langkung-langkung nyieun katotog hate ka nyeri pikeun diri kula. Sanaos dina engkena kakang teu tiasa deui mulih ka asal. Hartosna ka alam dunia anu memang kedah janten alam kahirupan anu sakuduna kangge bangsa manusia Kakang. Teu bohong teu keur nyengklap picicit bocor bahasa kuring teh. Nyanggakeun sadaya-daya istuning bade dicacak di walang-walang mangga. Sabab rasakeun nyeri anu ku dewek dirasa ieu teh ngelehkeun sagala rasa anceman kana kuring dina mangsa hareupna tina perkawis ngalakonan syarat ti anjeun Dewi. Kocap Mang Sobri dina masrahkeun kayakinan nu istuning geus kaancik ku sifat panggodana setan para mitra. Ti sakawitna agem sabar tuleh lumaweh ngaran jelema anu kapinyeri mah sakapeung sok kaluluput ku nafsu anu ngagedur. Ku kituna langkung sae pami urang sadaya sing langkung ati-ati dina ucap ka batur nu bilihna aya ucapan anu nyieun pikeun nyerieun batur. Bari teu kasadaran ku urang sadaya teh. Maklum kituna mah ngaran manusia anu sok diancik ku sifat salah jeung bener sok masih kene beunang ku wah gingsir para mitra. Para mitra kaum dangu dikocapkeun dupi yakina Mang Sobri teh geus lain bobohongan anu harita nuju ditalek taros ku Dewi Anting Rengganis. Dina nyatana syarat anu bakal diberekeun teh teu janten bingung ku Mang Sobri bade dilakonan sadayana. Harita atuh Dewi Anting Rengganis teh pok ngucapkeun rupi hal syarat anu kedah dilakonan ku Mang Sobri. Upami kitu mah istuning kapasrahan Kakang teh ditampi ku kula sadayana Kang. Hanaponing syarat anu kedah ku Kakang lakonan mung saukur aya 2 perkawis. Kocap Dewi Anting Rengganis pinuh ku seuri manis. Ngalugu nafsu kumesemna narika saban sagala bangsa kaum lalaki muningalna teu kakantun Mang Sobri anu nuju dihareupeunana para mitra. Naon syaratna Dewi? Sok kedalkeun ulah dilami-lami. Sabab kuring palai saenggalna laksana ngawaleskeun ieu ka nyeri hate kanjeuna. Mang Sobri asa ku teu sabar. Palai geura enggal terang kana syarat anu kedah ditampina para mitra. Mangga Kakang. Sok dibuka cepil dina kiwe jeung tengena supados ulah sasarihung dangueun kabawa ku angin-anginan di peuting ieu. Mangga Dewi. Kahiji syarat utamina Kakang teh kedah ngawin kula salaku pamajikan Kakang ti bangsa siluman. Sabab lamun kula teu dikawin tang tos kula bakal diudag-udag deui ku raja-raja sabangsa kuring. Upami kuring tos janten pamajikan Kakang, kuring tiasa ngawujudkeun deui karajaan kuring di bangsa siluman. Sabab tiasa bakal aman tentrem rahayat kuring. Pami kuring kantos sampurna gaduh salaki kitu Kakang kanyataanana. Harita atuh Mang Sobri teh ngadangu ku sawelan pisan kocap bibirna Dewi Anting Rengganis tangtos narima para mitra. Pamikirna ngada Dewi Anting Rengganis ti bangsa siluman, sedengkeun Nyi Lastri ti bangsa manusia anu tangtos moal bakal katingal nepi iraha oge ku Nyi Lastri. Pedah kitu mikirna sote Mang Sobri alim pisan sanaos ku nyatana bakal ngawales ka nyeri ka masar bini. Tapi hatena alim lamun kudungan nyeri diri ka Nyi Lastri anu dipikat cintana salami ieu. Mangga Dewi mangga. Ujeng paribasana akang kedah ngawin nu saukur tarima jeung prungna. Sanaos pun kedahna tapa 40 poe 40 peuting. Teu dahar teu nginum ge. Disanggupan ku Kakang.
Nu penting rasa kaperih teh tiasa waras kaubaran ngawales ka manehna anu geus sakitu banget nangan nyeri dewek. Waler Mang Sobri anu nyanggupan kana syarat kahiji ti Dewi Anting Rengganis anu di mana kersa nikah jeung ngawin kajirimna ti bangsa siluman. Ari kituna mah sok sanaos bangsa siluman oge ku geulisna nu teu katandingan ku bangsa manusia model tina awewe nya Mang Sobri ge teu berat hate da kasar kamaklumanana kaum adamah mun ningal salawan jenisna anu sakitu ngagodan aya paribasana poho kana purwadaksina para mitra. Lajeng atuh Dewi Anting Rengganis ngocapkeun pasyaratan anu kadua anu janten panuntutan syarat nu kedah oge disanggupan ku Mang Sobri dina ayana. Syarat kaduana ieu hajat teh kedah dilakonan di alam kula Kakang. Sanes di dieu atanapi di kali anging Kakang kedah ngiring ka alam kula nyaeta di alam siluman. Mang Sobri atuh janten ngagebeg para mitra. Kaget ngadanguna dina palebahing kedah ngiringna mangsa laksana hajat ijab jeung qabulna teh jeung Dewi Anting Rengganis kedah dibantun ka alam siluman. Pikiranana antawi sadar jeung kalingkup dendem. Anu antupna ngadon jadi kalang layung umbuhing pikir anu bingung teu manggih tungtung. Kumaha kedah milu ka alam Dewi nyaeta ka alam siluman. Taros teges Mang Sobri dina pikiranana ngarasa cilaka dua lasasih mun nyadaek ngiring tapi kumaha mun teu bisa balik deui ka alam dunya. Asa lapur nu panujuanana rek meupeuh dendem ari kudu can laksana tapi loas ilang raga sagala rupana heula. Sumuhun Kang Sobri, kumaha sanggup atanapi henteu? Upami sanggup kuring pasti janji bakal ngawales non rupi hal anu janten ka nyeri Kakang. Tapi upami teu disanggupan kuring oge teu daya teu upaya dina nyatana nu hoyong ngabantos ka Kakang. Reuh Mang Sobri teh dina bayangan emut sakolebat nama Sarbini basa nyiduhan teh. Asa katangen deui harita nafsu nu ngadadak nyanggupan kana syarat anu kadua para mitra. Sanggup Dewi sanggup. Pokona mah sanggup dewek. Iraha ieu kinten-kintena bade laksanakeun. Sabab ngadadak kuring teh katangen nafsu nu kalukis dina ayana kolebatan mitoha anu nyiduhan kana rai dewek ieu teh. Kocapna Mang Sobri baru ku ngela napas nafsu anu sakitu ambekna. Sorot socana asa ngadadak buncelik pinuh kurasa panasna hate para mitra. Palai ngawales saenggal-enggalna ka nyeri anu dirasakeunana. Mangga Kakang, dipeuting ieu urang kawitan ngan wayahna Kakang ulah kaget dina mangsana kuring gaganti rupa. Akang cekap nurut ka kuring sareng tong loba basa tarosan dina naon wae engke kajadianana sareng alam nanya Kakang. Mangga Dewi, mangga disanggupan non rupi hal sagalana. Moal bakal ngejat, moal bakal sieun. Moal sok. Mangga. Ngadadak harita gelap di langit asa ngadenge kana campalana ieu siluman gaganti rupa para mitra. Ngadadak Dewi Anting Rengganis teh leungit wujud kagelisanana. Oge papadangan tina sorot cahyana ge ngaleungit tur tinggal poekeun peuting. Mang Sobri kaget teu kapalang. Ngadadak di hareupeunana ngawujud hiji ririwa anu gedena saparan pantar jeung manusia. Nanging susuna rayud kahandap nepi ka tuur. Beungeutna boreng jeung mencong sungutna. Sakapeung ngelai, rambutna awig-awigan bari jeung panjang. Ujurna gedelir ibarat batu lumpang. Teu sanes eta teh nyipatan ka bangsana gombel atanapi sok disebatkeun wewe gombel dina ayana para mitra.
Enggak kakang, dia gempet khusus kuring. Ayo orang angkat ayeuna kakang. Mang Sobri ngadadak ngurai rasa kakeung. Muringkak teu kapalang pisan ningal wewe gombel nu sakitu wujud aslina. Nanging tewas abade lumpat jeung inggat sabab kaharti dirina geus cilaka sanggup ngajanjian sagala syarat anu dipasihanana para mitra. Aduh, wewe gombel ieu mah. Cilaka buyut kuring kudu rarabi ka wewe gombel. Cilaka teu kapikir ti anggalna. Gunem Mang Sobri dina hatena para mitra. Sukuna ngeper sabab wewe gombel teh beuki nyingsieunan wae ngadeukeut nyaeta nyang hareupeun raraina ka Mang Sobri bari ngangsrongkeun ku pinuh pisan kasima anu banget disieunnan. Nanging Mang Sobri sok emu carita kolot baheula sing saha jelema laksana ngararabi wewe gombel mah bakal katutur kabeli emas sagede gunung para mitra. Bari jeung moal bakal cilaka kangge dirina pikeun wadal. Sabab moal wewe gombel mah menta wadal ka salakina anging kabatur bari lain ti kaluargina. Ngadadak atuh Mang Sobri teh wantun teteg manteng siap nurutan naon parentahna anu dikocapkeun ku si wewe gombel. Atuh Mang Sobri harita diuk tur susu si wewe gombel teh diangkat. Nya harita Mang Sobri dicaritakeun di bawah hiber nu digempet ku susuna eta wewe gombel para mitra. Ngablesat ke arah kaler anu nujuna ke leuweung padas. Nyaeta mangrupikeun hiji leuweung anu banget jarang katincak ku manusia. Nu ayana pangpucukan luhuran gunung nu teu sakawaya jelema bisa nepi ka eta tempat mun lain disebatkeun jelema pinuh ku jajaten. Para mitra kaum dangu, singkat carita lalampahan Mang Sobri jeung Dewi Anting Rengganis di leuweung padas teh dikocapkeun geus nepi laksana hajat nu diramekeunana ku bangsa siluman sadaya. Dikocapkeun dina etangan poe parantos nepi ka 38 poe para mitra. Sabab dikedalkeun mah carita hajatna Mang Sobri nu nikahan ka eta Dewi Anting Rengganis teh kedah 40 peuting jejeg etanganana. Saparantosna 40 peuting hajatna beres, nembe Mang Sobri tiasa kacerioskeun lalampahan nu bakal ngaweleskeun nyeri hatena ka Masar Bini. Nanging nya kitu para mitra, ngaran-ngaran bangsa siluman dina saprakna ngamanpaatkeun jelema nu keur poe kaimanan, asa ngajurungkeun manglipat-lipat dosa nu banget moal kahampura ku pangeran urang sadaya Allah asmana. Sabab dicarioskeun di sisian gunung padas teh aya hiji lembur kahuripan anu memang rahayatna oge sapertos kaumumanana. Hirup kasabna saukur lolobana geh kutani para mitra, ngandelkeun panghasilan bumi tina pepelakan palawija jeung sajabina. Nanging saprakna kajantenan carita Mang Sobri nu hajat nikah jeung Dewi Anting Rengganis di leuweung padas. Eta lembur kahuripan teh janten was-was para mitra, atanapi genjleung kahayaanana pikeun ka para wargina. Sabab unggal peuting sok kadangu sora gamelan jeung panjak wayangan ti eta leuweung nu kabawa ku tepina haliwir angin gunungan. Nya kituna deui teu saeutik ibu-ibu nu nembean gaduh bayi pada soak ceurik nepi kana langsa pisan sok dicaritakeun bayi-bayina digondol ku wewe gombel. Kitu oge barudak leutik janten langkung sarieun dina kaayaanana. Anu janten kaayaan kieu teh sok disebatkeun cara kaumumanana ceuk sapalihna para kinoong kolot lembur kahuripan
istuning nuju aya jelema nu nyupang ka wewe gombel nu masih dina keur minuhan tumbal pikeun laksana cumpon dunya kahayangna. Nya dikocapkeun kaleresan dina harita peuting ninggang dina peuting Jumaah Kaliwon tanggal 7 sasi songo para mitra. Kaleresan dina ku ayana kaayaan jagat anu keur genjleung di eta lembur, para tokoh masyarakatna kompak ngayakeun program ronda ka para wargi nu dijadwal silih gentosan unggal peutingna. Anu kaleresan oge dina harita peuting pas kabagian jagana Mang Odih jeung Mang Urtam. Anu tangtos tujuan diayakeunana ronda teh supados ulah deui ayana beja atanapi korban yen wargi lembur kahuripan teh kudu wae aya nu kalengitan orok atanapi budak saban peutingna. Nya Mang Odih harita ngawalan kocap dina ayana bari nyuruput kana cikopi hideung para mitra. Duh, raos pisan itu Mang Urtam euy. Kopi teh ari panas banyak enak. Mana geuning ieu teh hawa asa beuki nyarecep. Tiris Mang. Nepi urang ieu make jaket teh tetep we atuh karaos nembus ieu teh. Tara-tara ti sasari. Kocap Mang Odih bari neundeun cikopi dina tembrang di luhur amben para mitra. Mang Urtam tur nembalan bari sami pada nyuruput cikopi ku gagantian teh para mitra. Tara biasana ieu hawa teh naman pisan nya. Komo ayeuna teh da peuting Jumaah Kaliwon ieu teh Kang. Peutingna bangsa jurig pada ngalayap. Tembal Mang Urtam ku bari ngarasa muringkak dina nyadaran yen peuting ieu teh peuting Jumaah Kaliwon para mitra. Mang Odih ge asa ku teu biasa ngarasa keung dina kiwari komo kacampur ku hawa tiris. Sakapeung panona ngareret ka arah kaler nu ditempona gorombolan awi geledegan bari disorotan ku senter nu janten paranti sosorot pinuduhan jalan dina wayahna ngagaliteran lembur. Tapi palaur Mang Urtam ayeuna teh duh kumaha nya tos kajantenan loba pisan anu janten korban khususna kaum ibu nu pada kalengitan orok. Aya oge kamari basastra kalengitan incuna si Oman. Eta mah malihan disebatkeun nuju di kamar. Nya kitu dasar murun kedah apesna. Kaleresan indung bapana teh teu ngabaturan ka si Oman teh basa keur sare. Aya meureun Yuswana si Oman teh 5 tahunan mah. Eta kuat bisa digondol ku wewe gombel. Kapeung mah teu ngarti kuring teh nya. Kumaha eta bisa aya di jero si wewe gombel teh asupna. Mang Odih ngiring manjang dina ngobrolkeun kaayaan lembur anu nuju hareng-eng kasingsieunan ku kajadian anu aneh. Bari tuluy ngahuap sampeu nu kasanding dina tembrang da memang nasok disadiakeun ku para wargi kangge sawajarna masihan jabur keur paranti ngabaturan ngopi anu keur ngaronda para mitra. Wah, nya kitu Kang, ngaranna bangsa halus mah. Ieu lah tong sok teuing dipikiran. Kumaha carana mah pintar wae manehna mah. Pujeng eta anu aya liangnya modelna samodel genteng disolosotkeun aya liang pan. Ieu mah anu temboke bisa tembus manehna mah. Da ngaranna bangsa nu kitu mah sok kumaha kitu duh. Tapi ku kituna mah sumuhun. Ieu teh kayaan teh janten kumahanya kuring ge ngarasaan teh aduh geus teu balener lah. Genjleng saur kinoong teuing mah di lembur kahuripan teh aya jelema anu nyupang ngan teu acan kacukupan ku syaratna. Kitu Kang. Mang Urtam asa kusieun tapi bari jeung heureuy. Mang Urtam, ge lagi kadangun teu eta ku Mang Urtam ya. Tarosna Mang Odih.
Bariku negeskeun nyidikeun cepil kiwe katuhuna ku dadanguan para mitra. Sora duanana ngadadak jempe ngimpleng sawelan-welana dadanguan anu sok sakapeung aya jeung ngaleungit pedah katebakna ku haliwir angin. Tuh Kang Odi, sumuhun euy. Sumuhun laras pisan kadangu ku urang oge. Mang Urtam asa kusieun jeung ngarasa aneh sorangan dina naon anu didanguna harita teh para mitra. Sora duanana ngadadak jempe ngimpleng sawelan-welana dadanguan anu sok sakapeung aya jeung ngaleungit pedah katebakna ku haliwir angin. Tuh Kang Odi, asa aya sora anu hajat nanggap gamelan Kang. Jauh asan teh desa sakapeung mangaleungit sakapeung mah aya kitu kabawa arahan angin. Tembal Mang Urtam ku negeskeun ka Mang Odih dina ngadangukeunana para mitra. Wah, sumuhun Mang Urtam. Laras pisan euy. Kadangu ku urang oge. Jadi muringkak rarosan urang Mang Urtam. Teu lami harita keneh kadangu sora bangsa anu nyakikik para mitra. Ku teu salah lir ibaratna sora kunti anu keur seuri di beh kalereun gerombolan awi. Ngadadak atuh Mang Urtam jeung Mang Odih teh asa teu bisa gerak, sukuna ngeper jeung panona teu bisa ngiceup ka sirep. Ku banget nasieun nempo hiji makhluk nu burayut susu sadengkul. Beungeutna rusak, panona buncelik, sungutna menyon, rambutna awig-awigan bari seuri jeung joget-joget. Nu teu salah eta teh mangrupikeun wujudna si wewe gombel para mitra. Kang Odi, wewe gombel Kang Odi. Sumuhun Mang we gombel. Bari duanana blug pingsan ngageper ku banget sieuna nempo ka eta makhluk para mitra. Tur atuh si makhluk teh hiber nu ngarahna ka arah kidul melesat jiganing kilat sajorelat ilang deuleuan. Neng naon ieu teh para mitranya. Duh. Hapunten dongengna kabujeng Neng Nong. Insya Allah atuh urang lajengkeun engke dina bagian seri ka-22. Kukituna sim kuring salaku tukang ngadongeng nyuhun dihapunten kana sabudaya kalepatan. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.